Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsus sani wal isyruna ari pelajaran anu ka-22 eta nihayatu malikil fursi berakhirna kerajaan Paris Persia. Hiji balago geus nepi al-Ahnaf bin Qaisin ka Ahnaf bin Qais. Naon anna Yazdajirdha saenyana Raja Yazdajirdha malikal fursi tegesna Raja Paris yusiru eta nyebarkeun itu Yazdajirdha kaumahu ka kaumna itu Yazdajirdha listi'adati mulkihi pikeun nyuprih ngabalikeun kerajaanana itu Yazdajirdha. Fa asyara tuluy isyarah itu Ahnaf bin Qais ala Umar ka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bi ihrajihi kana supaya ngusirna itu Yazdajirdha min Parisa ti negara Paris. Dua wa mimma jeung eta tetep tina sapalihna perkara qolahu anu geus ngucap itu Ahnaf bin Qais li Umar ka Sayyidina Umar innahum ari aya lapad innahum saenyana itu kaum layazaluna eta henteu eureun-eureun itu kaum yusajiluna eta ngagancangan itu kaum ka kami madama salagina aya saha malikuhum rajana itu kaum fihim eta tetep di itu kaum wa huwa bari ari itu Yazdajirdha alladzi eta anu ya'muru anu marentah itu ladzi hum ka itu kaum bikitalina kana merangan kami sararea wala nasih maka kudu ngusir kami fi biladihim di lemburna itu kaum hatta nuzila sehingga ngusir kami hu ka itu Yazdajirdha an Parisa ti negeri Paris wa nukhrija jeung ngaluarkeun kami hu ka itu Yazdajirdha min mamlakatihi tina karajaanana itu Yazdajirdha wa naqta'a jeung begatkeun kami roja ahli Farisa kana harapanana ahli Paris minhu ti itu Yazdajirdha. Faqala tuluy ngucap lahu ka itu Ahnaf bin Qais saha Umarun Sayyidina Umar sodakta kana lapad sodakta bener anjeun. Tilu summa jahaza teras nyiapkeun saha Umarun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu al-juyusha ka bala tentara lil inyahi pikeun ngusir pi biladil fursi dina lemburna Paris wal qadoi sareng ngahukuman ala dasa isi malikihim kana tipu dayana rajana itu kaum. Opat wakana sareng bukti minal kuwadi eta tetep tina sawarehna pimpinan perang al-Ahnaf bin Qaisin ari aya Ahnaf bin Qais fasaro teras lempang itu Ahnaf bin Qais bijaisihi sarta bala tentarana itu Ahnaf bin Qais ila Khurasana ka Khurasan likita limalikil fursi pikeun ngabunuh Raja Paris. 5 walama alima jeung samang-samang apal saha malikul fursi Raja Paris bi kurbi jaisil muslimina kana ngadeuketanana bala tentara muslimin aroda ngamaksud itu malikul fursi ayyahruba kana yen kabur itu malikul fursi bi amwalihi kalawan mawa pirang-pirang hartana itu malikul fursi pamana'a tuluy nyegahu ka itu malikul fursi saha ahlu Khurasana penduduk kota Khurasan wa qalu jeung ngucap itu ahlu Khurasan lahu ka itu malikul fursi sholih kana lapad sholih kudu ngajak damai anjeun hum ka itu muslimin fa innahu makasanya itu muslimin teh eta ahlu dini ahli agama genep walam yakbal maka henteu narima itu malikul fursi nasohahum kana nasihatna itu ahlu Khurasan wa haroba jeung kabur itu malikul fursi ala Paragonata ka Paragonah tata himayati di bawah kepemimpinan himayah Malik Turki tegasna raja Turki wa sholaha jeung damai saha ahlu Khurasan al Ahnaf bin Qaisin ka Ahnaf bin Qais
Wadafa'u jeung masrahkeun itu hurosan ilaihi ka itu Ahnaf bin Qais amwalan kana amwala Yazdajirda kana hartana Yazdajirda malikil fursi tegasna raja Paris. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsu tsalisu wal ishruna ari pelajaran anu ka-23. Eta khulasatu siroti Umar binil Khattabi, ringkesan perjalanan kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hiji kana bukti saha Umarun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mutahalian eta anu gawe papaes bil hazmi ku kateguhan hate wal azmi jeung ku cita-cita anu luhur musyaddidan anu ngabangetkeun fi solihil muslimina dina ngadamaikeun ka pirang-pirang muslimin wasulukin jeung ngambah bihim ka itu muslimin ila tariqil muwassili kana jalan anu ngandepikeun ilal khairi kana kaalusan. Dua kana bukti itu Sayyidina Umar afifan eta anu bageuran atawa anu ngariksa ala amwalil muslimina an amwalil muslimina tina pirang-pirang hartana muslimin raufan tur anu welasan biroiyati ka rakyatna mutabakhiron tur anu naliti bihukukihim kana pirang-pirang hakna itu muslimin mutafakidan tur anu ngariksa suunahum kana pangabutuhna itu muslimin. Tilu kana bukti itu Sayyidina Umar ba'idan eta anu jauh an ubbahatil mulki tina ka megahan kerajaan wa kibriyaihim jeung katakaburanana itu mulki laisa henteu lahu eta tetep ka itu Sayyidina Umar saha laisa henteu aya lahu tetep ka itu Sayyidina Umar saha harisun penjaga wala hajibun jeung henteu aya pengawal. Opat kana bukti itu Sayyidina Umar yahtaru eta milih itu Sayyidina Umar al-wulata kana ka para pemimpin penguasa wal ummala jeung ka para pegawai min ahli dini ti ahli agama wal kifayati jeung anu kacukupan wan nazahati jeung anu gawe bebersih bin guiri nadrin tina henteu ningali ila qurabatin ka karabat baraya au sedaqatin atawa ka sobat au jahin atawa kana anu ngabogaan pangkat au goniya atawa au ginan atawa kana anu beunghar. 5 kana bukti itu Sayyidina Umar yuqraqibu eta anu ngajaga itu Sayyidina Umar ahwala ummalihi kana tingkah pagawena itu Sayyidina Umar syadidan anu banget la yatasahalu tara ngagampangkeun itu Sayyidina Umar pi amri sogirin dina urusan anu leutik waqau kabirin atawa urusan anu gede wala yasma'u jeung tara mumurahan itu Sayyidina Umar lil amili ka pagawena ayastabdira ayastabida kana supaya turut itu amil biro ihi kana pendapatna itu Sayyidina Umar.